Mungkin orang geus bisa ikhlas salat, mungkin orang geus bisa ikhlas dina wudu, bener karena Allah. Mungkin orang geus bisa ikhlas dina sawaktu puasa, bener karena Allah. Tapi cing bisa oge ikhlas dina dakwah teu menta nu ngaran imbalan ti nu ngaran makhluk. Urang ayeuna ngawurukan, urang ayeuna syiar, urang ayeuna diajar dakwah tabligh. Urang niatkeun ieu ikhlas karena Allah Ta'ala, karena ngaestafetkeun cariosan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu keur para santri da isuk ning jatuh kapan urang bakal balik ka imah. Nah, anu geus kawin cing bisa ikhlas nganapakahan pamajikan karena Allah, da kupeda diparentah ku Allah. Nganapakahan budak karena Allah, da kupeda diparentah ku Gusti Allah. Lain karena supaya pamajikan ulah ngambek atawa supaya ulah dicarekan ku mertua umpamana lain. Da pokona mah lamun urang bener ikhlas ieu teh kupeda parentah Allah bakal nyaman ka dituna. Nah mungkin urang geus bisa ikhlas di dinya naekeun deui ngabantu nu ngaran tetangga urang. Nah ieu bet kudu ngabantu karena Allah, da cek Allah jeung kudu silih tulungan bitaqwa di nu ngaran katakwaan. Eta mah erek jalma beunghar, erek jalma miskin, erek jalma terpelajar, erek jalma bodoh, hak pikeun ku urang wajib ditulungan. Kapan tina sebagian hak jalma mukmin teh eta nulungan ka mukmin anu kasusahan. Nah makana urang entong nepikeun kaninggalkeun nulungan papada urang. Da terkadang lamun ayeuna dipiwarang kunu bumina ageung kan semangat itu cenah disaurang ku bapak. Cek bapak itu teh punten ieu manawi aya waktos pangarereskeun anu ieu di bumi ieu bocor. Wah sumangetna. Aya pagawean di imah, aya pagawean di mana ge tinggalkeun heula ieu. Naha dina hate cair. Teu ikhlas kitu mah. Lain berarti urang teu meunang ngabantu kanu beunghar, lain awas. Ieu niat urangna. Da moal aya anu apal kana niat urang, iwal urang sorangan. Jadi bebenah. Itu cenah tetangga di hareupeun imana geus songhek. Cing atuh pangang ngameureunkeun lah lari weuh cenah. Aya we alusanana. Aya. Gitu. Nah ieu mah lain keur batur, keur urang, da urang nu ngajina oge ieu. Jadi ngabebenah teh ngabebenah urang. Nah, urang ngaikhlaskeun diri nya cing ikhlas urangna. Nah, makana di dieu dicarioskeun kuno nami Kiai Musonif tentang keikhlasan anu martabatna seperti kitu. Tah maka wajib ya keur urang tahun ayeuna mah kakara bisa ngosongkeun tina ria, tahun ieu mah urang teh ikhlas bisa ngosongkeun tina takabur. Bagus, mudah-mudahan ke tahun hareup mah geus naek kana ikhlas teu aya deui nu diarepkeun iwal Allah Subhanahu wa taala. Nah, makana keur jalma-jalma anu erek nuju ka jalan pi akhirateun sok pertama akhlis kudu ngaikhlaskeun anjeun kana hate anjeun dina nalika anjeun taqarrub ka Allah taala. Sehingga urang dina setiap salat martabat urang teh leuwih deukeut ka Allah. Salat asar martabat urang leuwih deukeut ka Allah tibatan salat duhur. Salat maghrib martabat urang leuwih deukeut ka Allah taala tibatan tadi sawaktu aya dina waktu asar. Salat isya martabat urang naik deui ka Allah taala leuwih luhur tibatan maghrib tadi. Eta tuluy nu ku urang diudang. Dawa deui urang ibadah eta teh pikeun taqarrub. Kan sok kitunya barudak keur naon teh? Keur taqarrub ka Allah. Sedangkan disebut makna taqarrubna ge teu apaleun. Naon taqarrub ka Allah teh? Nya abe gawe deukeut we ka Allah, gawe deuheus. Ari maksud gawe deuheus teh kumaha? Nya abe mendekatkan diri kepada Allah. Heuh, maksud mendekatkan diri teh nya kitu we lah. Eta jawaban geus aheng eta teh.
Ngaker urang maksud mendekatkan diri teh tina setiap detik, menit, minggu, poe, jam jeung sabangsana urang kedudukan teh cing bisa leuwih deukeut deui ka Allah taala tina salat tina amaliyah anu ku urang dipigawe. Sehingga andai kata salat tuluy kedudukan urang teu leuwih deukeut ka Allah, bohong eta mah lain taqarrub berarti kamari urang. Berarti kamari urang salat zakat puasa teh lain pikeun gawe deuheus, lain pikeun ngadeukeutkeun diri urang ka Allah, tapi karena naon ya walau alam. Antum yang lebih tahu apa isi hati kalian. Makanya besok aya ST MJ salat tuluy maksiat jalan. Nah, naudzubillah summa naudzubillah min dalik.